Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya saprakanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-10. Para wargi kaum dangu, dina bagian ka-8 urang sami-sami ngabandungan. Harita teh para wargi sadaya Ustad Winata keuna ku pesona Ki Budasir. Mali harita teh nuju dilandongan ku Aki Aceng. Ku Aki Aceng para mitra dilandongan teh ku yewe kurang asu. Sareng ku tai manuk nu disebat tai manuk di dieu teh nyaeta apu kanggo bahan nyepah. Kalau kanggo ngalemar. Da kitu obat kapungkur obat kampung sementawis kitu benten sareng ayeuna. Ulah ayeuna para wargi geus aya obat-obat langkung aheng, langkung modern. Boh naon teh keuna ku panyawat sapertos naon teh raheut sareng sajabina. Komi abot-abot teh ngecanak we ka dokter. Hatana picanak ka puskesmas. Bila ku pesok ieu mah sanes pada melan enteng-enteng. Ai kapungkur memang teu acan aya benten sareng ayeuna. Sesah kapungkur mah kasehatan teh mahal pisan, mahalna teh kudu aya. Ari ayeuna aya ge mahal, pada mun seueur para mitra sadaya. Nah kitu. Mending sehat cenah jadi pikir-pikir lah jeung geuring. Cenah sakumaha geunahna ge di rumah sakit. Sakumaha digenah-genahkeun diayakeun tetep beda moal betah nganamina ge di rumah sakit atuh para wargi. Mangga urang lajengkeun ieu hanca dongeng janten urang mah mending oge sehat. Urang sami-sami hanca ieu dongeng carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang dina bagian ka-10. Memang pertanda kawenangan jeung kamurahan Allah Subhanahu wa taala. Nu nyiptakeun bumi, langit sakut-patut pangeusina. Allah nu maha kawasa, Allah nu maha ngatur. Allahu ahad teu aya deui, teu aya dua. Teu aya dua, teu aya tilu, nu maha tunggal pangeran sakabeh umat di masyrik nepi ka maghrib. Nu maparin mang pirang-pirang kanikmatan lahir batin. Kacida salahna, kacida tojaiyahna, samalah kacida rugina lamun seug ngakukeun umat Allah bari jeung teu takwa ka mantena. Aya poek reujeng ngacaang, aya hujan jeung halodo, aya beurang reujeng peuting, aya bagja jeung cilaka ieu geus ditangpukeun ku Allah. Kitu deui dina soalna muter waktu poe Ahad bisa tepung atawa balik deui ka poe Ahad. Kitu deui muterna waktu samodel ieu carita malikan ka alam nu kaliwat. Malikan kana lalampahan salah saurang insan taya lian nu di lembur matuh. Banjar karang pamidanganana di tatar Gunung Manglayang demi katelahna jang armada jeung inungna katut aki ninina. Hiji poe langit nicekas bengras taya aling-aling, taya hahalang warna semu bulau mega bodas ting arnat malah ayang ge ngagulung. Manu kapinis ting serepet silih samber jeung baturna. Heulang ka kalayangan bari bisada gelak-gelik cenah mah keureunang tang hujan. Si horeng lain manusia bae nu butuheun ku hujan atawa umumna kasebut cai. Dalah satoge butuheun komo lamun dina mangsa usum katiga tarik samodea poe harita. Solokan loba nu saraat, pasawahan loba nu kagaringan malah barejad. Ukur angin ngagelebug nyapukeun bangsa kakebul tanah. Nyaan poe harita mah panasna batara surya lain heureuy titingalian meuni asa ting rariak. Turaes jeung pepengeng beleger di barungku sora manuk ungkut-ungkut siga nu ngalokan. Biasana itu turaes na sore para wargi di sana. Turaes biasana sore di sana teh para wargi bade naon teh lebet kana waktu sabada asar ka ditu lah pokona mah kitu. Teu matak aneh lamun seug saurang budak jajaka waktu harita awakna beueus ku kesang. Amekan ngahegak bangun lungse taya tangan pangawasa. Tikoro tuhureun hanaang bea kadai. Pantes rek lungse bari kesang oprot masihan sakujur awakna oge. Sabab unga isu rebun-rebun kene geus olahraga. Niwean cakawan si haneut moyan disambung barang gawe ngurus pakaya ti kebon. Balikna sok mangul pisuluheun, repeuting samemeh sare teu mikirkeun kana nyeri awak.
suku jeung leungeun barared kulit cak-cakan geus teu dirasa sabab panteng-panteng hayang mibanda hiji pangarti nu disebut ulin bela diri atawa maen po. Ceuk basa baheula mah cenah kitu para mitra maen po samalah terus diajar kana nampon sagala. Tapi kanaon rupa pangajaran tinu ngawaris 80% geus kacangking nganya kitu para mitra budak saurang pagawean saurang budak jajaka nu pangawakan keur meujeuhna jadi horeng eta teh ngaranna Jang Armada. Manehna keureuh tasepor di kebon nu dianggap berat teh ana geus dititah ngojai di walungan. Lain ngerasa berat ku perkara ngojaina sieun palin atawa sieun ti kerlep, tapi beratna teh ana geus dititah ngojai ti hilir maju ka girang. Sarua jeung nangtang nyedotna cai. Mungaran leungeun Armada sok dicekelan ku akina terus ditarik ka girang, tapi ayeuna mah berkah ngojai ku sorangan ti hilir ka girang, tapi kakuat aya 10 meter jauhna oge. Eta gesang meni ngobrol kitu jalu siga tas guyam we geuning teh. Cek Aki Dasim ngajak ngobrol ka incuna itu ngabangbrangkeun tas capek. Muhun ki tekiat ku panas mun ditarik pisan kieu sareng lungse deui ki. Temal Armada bari tungkul ningalian dada nu remes ku Kesang. Oh atuh tong boroni si jalu pantes rek ngobrol ku Kesang ge. Sasata sepor atuh. Nadanya Aki ge saukur ngamanoran meni bayeng yang kieu ye hawa teh. Asa beda disasari boy-boy itu ya. Cek Aki Dasim jep-jempe Jang Armada ngebutan awak ku bajuna. Aki Dasim ngelepus udud padudan hanapeun tangkalimus anu kakara bijil kemang. Dalu pati-pati Aki dimangsakeun rumpak caingin berang peuting oge. Teu panasaran Aki teh. Sabab Aki teh geus ngawariskeun pangarti ka hidep. Bari ku hidep sabagian loba geus kacangking. Atuh Aki teh ngarasa bunga. Ceuk paribasana lir kagunturan madu kaurugan manyan putih. Aya dina sagara kabagjaan anu luar biasa legana. Tayeu nu dimaksud ku Aki teh. Naon tadi nu dicaritakeun ku Aki ka hidep yen pangarti nu aya di Aki teh geus hampir kabeh koredas. Atuh pon kitu deui. Tadi disebutkeun dina urusan menpo, urusan silat atawa urusan bela diri. Oge dina masalah-masalah sejen. Nyaeta dina urusan diajar ngaji geus bisa hidep teh. Samalah geus 2 kali hatam cacak diwarah kudu jadi induk. Lamun masantren teh mah moal kungsi ngaderes deui meureun kali ngalemeskeun. Onggo tadi ge keur Aki mah ngajar hidep teh lain urusan lahir bae. Najan urusan batin ge atawa nu disebut rohani teu weleh diserenkeun. Sabab sakuduna kerja mah ngalap ilmu kudu rangkepan. Nyatana ilmu lahir ilmu batin. Ilmu lahir keur di dieu nya. Ilmu batin atawa rohani pibakeun mulang ka alam akhirat. Nyaeta ku jalan ngaji jeung ngalaksanakeun ibadah nu 5 waktu. Taeta ibadah ka nu maha kawasa. Jadi ilmu di dunia ge ketang ibadah ge lega. Lantaran urang jeung bapada urang kasebut urang kudu sing ibadah. Kitu. Jadi tadi ge disebutkeun samalah ngalaksanakeun 5 waktu ulah nepi ka dituna sabab hukumna wajib teh. Ngan keur Aki teh woleh-woleh beupeujeul we ka hibab. Poma ilmu atawa pangarti anu geus kacangking ulah dipake adiguna, dipake luhur pamakanan, ulah dipake dir, ulah dipake ujub, ulah dipake ujub ria jeung takabur, ulah asa aing pinter teu deungeun komo boga anggapan bakal jadi jago. Poma ulah kitu jalu peupeujeul Aki mah peupeujeul sakali deui. Ulah nepi ka aya kajadian pamikiran hidup model kitu. Tapi pangarti nu ti Aki nu geus kacangking ku hidup sajabana pikeun perjagaan diri oge kudu dipake tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Tutulung ka sing saha jalma nu keur manggih kasusahan atawa keur manggih kamusibatan. Ngan poma deui ulah dina tutulungna teh urang teh ngaharepkeun anu disebut pamrih teh ulah urang kena urang nulungan urang ngaharepkeun anu urang nulungan si anu kulantaran urang harepanana bakal anu ulah
soal kitu mah serenkeun ka Nu Maha Kawasa. Urang sing percaya Allah Maha Uninga. Pokona mah moal cuut kanu hideung moal ponteng kanu koneng. Di mana urang geus milampah hiji pagawan hade, geus tangtu eta mah. Geus tangtu Allah Maha Kawasa. Eta manusia Allah, ku urang mah teu kudu dikorehan masalah eta, serenkeun we kanu Maha Kawasa. Kitu tah kasep. Oge kajaba cetang. Lamun aya eta anu aya mere anu mere sipi welas katarika kara ditarima kitu ge lamun butuh. Ulah kena-kena caritaan ceuk aki ulah pamrih nu mere ka urang teu ditarima ulah. Lamun aya nu mere ka urang tarimakeun rejeki tadekeun hidep. Tah kitu geus paham kabeh pangarti anu diserahkeun ka hidep. Ceuk Aki Dasim ngagelentis para mitra sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, panjang lebar Aki Dasim harita teh mapatahan kanu jadi incuna. Memang incuna bener-bener kumanehna diperhatikeun sangkan incuna henteu milampah hiji kalakuan anu mengpar tina ajaran agama tur dari gama. Harita sabada dicaritaan kudu jadi kolotna, dipapatahan kudu jadi akina atuh armada nyarita. Alhamdulillah ki sabagian ageng pangwaris pangartos ti Aki ku abdi parantos kacangking. Nu kalintang abdi teh bingahna kalayangan hunkeun pisan ki ti pangwaris ti Aki teh. Mudah-mudahan masing janten manfaat kalayan tiasa diage tulung tinulungan. Sakumahan dipikal koyong ku Aki teh majang armada budina menimah rahmai bangun atoh. Oh, syukur ari geus paham eta nu dipendak ku Aki. Kalawan sing jadi kamanfaatan. Da naon atuh jalu pangwaris ti Aki mah ngawaris kudunya atawa ku harta banda teu boga. Ukur ngabogaan raga wungkul Aki mah kitu ge ngakukeun boga raga sotenan saukur akuan. Akuan lantaran tong boroning Aki sanajan kabeh manusia usikna kersaning Gusti. Obahna kersaning Nu Maha Kawasa. Nyatana Allah aya paribasa diri sasampiran raga sasampayan. Usik diusikeun, obah diobahkeun lirwayang. Bisa nama tateh kudalang. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Da kumaha tuki ku aya Aki parantos ngawariskeun pangartos oge kanggo abdi mah. Parantos mang pirang-pirang bagja kalayan teu disimpen di hanap-hanap sanggeum paripaos mah. Berat nuhun berat nanggung sawangsuna diwaris ku harta bana sajabina sok seep teh inggis abdi mah teu tiasa ngamangfaatkeunana inggis abdi katumpakan kudunya teh majang armada ku ayeuna mah dina cumaritana merenah naker kawantu geus jajaka umur geus hampir 18 tahun atuh Aki Dasim ngahehe seureun. Ungah para wargi hiji budak ngora caritaanana kitu. Benten zaman ayeuna para wargi budak ngora teh sigana teh diwaris ku ilmu teh hoream cenah naon lah nyangan ilmu mah hese hayang diwaris ku harta bana we cenah kitu nu loba kitu awe langsung cenah padahal mah itu repot. Sedeng para mitra ilmu mah napel dina awak urang beuki ku urang diamalkeun beuki hampang ka urangna para mitra kitu. Ai mawa harta bana wah dina teu tiasa naon teh mawana waduh bahaya para wargi sadaya. Nu mawi waris pangwaris anu pangageng-ageng berarti ilmu. Kumaha cenah ngawaris ilmu da kuring mah teu bisa tuh. Kana cenah naon teh ngajar teu bisa. Nyaeta ku jalan di sakola keur naon atuh. Aya bapak guru sareng ibu guru rengse ti sekolah dasar langsung ke sekolah lanjutan atuh ka sekolah menengahna terus beres tidinya diteraskeun deui para mitra mimiti lanjutan pertama teras lanjutan atas diteraskeun nah hareka akademi nah hareka perguruan tinggi nah ka universitas eta mah nyangakeun kumaha kamampuhanana namun nu peryogi mah urang sateka pola
usaha sateka pola teh pikeun ngamajukeun nu jadi anak sangkan anak urang teh daek diwaris ku ilmu ieu para mitra sadaya kitu mangga urang teraskeun lain ku kitu teh sangka si Jalu ayeuna sajabana dirapekan jeung rajin teh jeung pinter kana nyarita meuni marenah ka jeung hina aki teh asa bunga sakali deui kabunga akilir kagunturan madu kaurugan menyan putih di mana hidup geus nyarita kitu memang bener Jalu atuh lamun urang boga pangarti mah hampang pangarti teh di mana ku urang dimanfaatkeun ku urang diamalkeun malah beuki hampang ka urang kaurang loba nu mikasih kaurang loba nu mikaheman sedengkeun urang hirup di alam dunya kudu urang silih asih silih heman jeung papada manusia deui tadinya kakara aya hubungan sabada tidinya tangtu ari hubungan teh urang jeung urang pada manusia ai hubungan teh hubungan dagang rek hubungan naon pek eta mah asal hubungan anu halal hartina hubungan anu dihalalkeun ku agama jeung memang teu dilarang ku nagara kitu pek eta mah kumaha hidup ngan tadi sabada hidup nyarita kitu aki teh ngarasa bunga sakali dipek didoakeun ku akinya masing pait daging pahang tulang masing loba nu mikaheman masing loba nu mikaasih dina ngoning hidup hirup di alam dunya kade ilmu nu ti aki tadi ge disebutkeun pake pikeun tutulung kanu butuh tatalang kanu susah nyaeta nyaangan kanu poekeun ngadamaran kanu keur gatog da kitu tema akina meuni asa reueus kudu jadi incu ieu atuh tangtos we abade tiasa oge jalaran putus saha abdi teh pan abdi teh sanes putu aki bisa si Jalu ngomong teh nya aki Dasim ngahehe bari nepak kana tak-tak yang armada anu keur ngagelenyu ngaso heula ngaso mitra kaum dangu heuleut sawatara maniti sabada aki jeung incu ngawarangkong sisi kebon rojol saurang lalaki nu piumureunana saluhureun jang armada kana 30 tahunan leuwih pok eta lalaki nu nyamperkeun teh nyarita gijireun aki Dasim aduh abong geuna geus jadi batur sakapal gok deui we panggih jeung si aki cek eta lalaki bari ngajantem ye si astahiam ka dieu tas di mana ilaing karim ngirim beli bako kaki we cek aki Dasim bari tangga aki walangan kena bako we jeung bako kapan anyar kene kukuring tas dikirim setengah lempeng geus beak itu kau Karim cingogo gijireun armada ari geus beak mah pisan mah acan euy nya aya we 2 poe lima kira-kira nama temal aki Dasim ini daya kene keuna tunggu deui geus beak dikirim kukuring saloba-lobana pokona mah sakereut lah tas di mana lain deui teu ka imah bieu doki tas eta nempo pare di lebak kakara celetu di ari di aki keur kumaha naon keur kumaha teh nya pare keur kumaha di aki oh pare di aki mah keur caricing we ge nya uga aki teh mentak pikasirieun bae mah ditanya pare di ditu keur naon mun ngeunah ngajawabna teh keur cicing nya pare mah di mana-mana ge keur cicing pare nu lulumpatan bari oge nu dimaksud teh keur kumaha na keur-keureuneun na kakara rampak nyaho teuing da can pernah nanyakeun ka pare deh disebut keur-keureuneun da teu nyaho kawina tanyakeun ka duka ieu ilaing ka pare atuh lamun nya keur-keureuneun saha kitu asa kawina bejakeun itu aing mah teuing ripuh ni ngomong jeung si aki we cek Karim rada ngabalieur sedang aki Dasim ngagik-gik bari bujur pipilu di sadamu ruput beger waduh meni sesegi awak teh jangan armada nya jadi ayeuna mah loba ieu leungeun meni aduh ieu leungeun loba balingbingan kieu aduh dada rubak jeung pitis meni baru sakal kieu dah nya an cukup jadi tukang worstelin mah ieu mah tukang penjang mah jang nya tukang worstelin mah ieu hebat jang pokna deui muji kana awak jang armada sedang nu dipuji nama mesem kawas nu kapi asem
Terek jadi kumaha tuh euy dasok. Sore isu ku aki mah dilatih sepora bunda-bun kene geus kuyang ngojai di walungan. Ngojaina beda ti batur euy. Beda ti batur maneh. Rim. Beda ti batur kumaha? Karim ngareret deui ka Aki Dasim. Oh beda batur malah ngojai teh di walungan teh sok hilir. Aja ukur di dinya. Ari si kujang mah ngojaina teh dibalik, ti hilir maju ka girang. Nyenak cai tak kitu baru. Eta geuning uyuhan teu kabawa palin ngojai ti hilir ka girang. Meureun berat nahan palin cai oge. Cek Karim siga nu kaget. Oh berat sojanan jeung lain. Cek si kujang mah hampangeuna keur euy. Malukan teh kumaha sabab latihan unggal isu. Ayeuna mah luluncacan tina luhur dahan kai geus bisa. Atuh ti handap luncat kana dahan kai nu kakara 2-3 meter geus pinter. Tenggelan kepang lumayan euy samalah make bisa gerak sampai mepet segala tuh. Das eta kurupa-rupa gerakan si Aki. Make gerakan tampil mepet segala. Aya gerak jeler ngajol segala ki. Ari gerak tampil mepet kumaha dari gerak jeler ngajol mah geus dibejakeun bareto ku Aki. Mun gerak tampil mepet can dibejaan. Si bodoh sia. Nah dulin talete sian taliti nanyakeun ka aing baheula. Nu disebut gerak tampil mepet teh kieu suku kuda-kuda erong 80 derajat. Terus awak rada dongko geus kitu. Siku boh nu kenca boh nu katu asup ti gigir notog kana huluangan lawan. Sanggeus lawan moyong kok disusul tepus diberi gerak bogong ajol kitu. Aya deui we bogong ajol. Ya kurupa-rupa teh aya gerakan. Ari gerak bogong ajol kumaha ki? Karim talete harita teh para mitra. Menih dari anak tertatanya ka Aki Dasim perkara tina urusan gerakan silat anu memang kumanehna geus saeutik-saeutik kapibanda. Hai gerak aclok bangku mah nya. Cek gerak bogong ajol teh di mana batur nyerang di handap. Urang ngajaul bari leungeun sabelah ngabanting sirah. Tah suku nojer ka gigir. Aduh hebatnya geuning hebat gerakan silat mah. Ari gerak aclok bangkong kumaha ki? Tah lamun gerak aclok bangkong kawas lain ngarontok inung si kudrit. Sakieu bisa wae mah jarkeun gerak aclok bangkong kawas kuring ngarontok inung si kudrit. Ya wae sakieu mah sok mantak pikasurian lah ai sagala-gala teh. Sugan teh heueuh boro daria kuring ngabandunganana. Karim meni babaraha katakan si ganungeuna. Atuh da si lain mah geus nu lain-lain wae nanyakeun teh. Matak capek ni malanana nu kitu teh nu kieu teh. Geura kumaha ieu lain mah tadi nanyakeun pare kunaon? Keur naon? Dijawab keur cicing. Dawuh pare nu jalan-jalan atuh. Langgeus lagi yang nyeri kulit bajang kuring mah. Hari ngareung Aki ngobrol teh teu oleh pikasurian wae. Yeu kieu haul kuring rek balik ya bisi kaburu berug johor. Ani kuring mah can boga jukut-jukut acan ieu teh. Cek Karim ngajakan balik bari ngorejat nangtung. Oh yo atuh. Da tadi kieu serek niat balik teh nam kujang bari bawa sakalian teh kai. Jeung juar kai juar teh keur ngaganti darurung di anu di dapur teh. Sok jang armada lah jeung akang urang gotongan. Kira-kira kai segede kieu mah rek di kumaha ya mawana ku sorangan mah. Panjang deui 2 meter ieu mah. Cek Karim mang wegahkeun ku sabab kai juar gedena. Salureun ping-ping jaba panjangna aya kana 2 meterna. Asa wios mang segera digotong. Nya ka bawah kitu ku sorangan lalawora teuing ka karajung ge moal teu hitut atuh. Piraku deui atuh Bang. Make jeung hitut sagala. Cek armada bari siga nu kapi asem. Aki Dasim nyerengeh bari ngareret. Bismillahirrahmanirrahim. Armada ngucapkeun bismillah heula geus kitu rigirig kai anu sakitu badag jeung panjang teh meuni sarigirig dipanggul. La ilaha illallah eta si kujang. Kai sakitu badag na jeung panjang na. Ngan sarigirig. Nya lain beja tanagana teh ki. Lamun kuring piraku teh nyeprut teh sugan mah. Buah-buah bisa-bisa. Ieu mah naon teh dobol ieu mah nya. Liang hawa. Karim ngarasa kaget ku tanaga jang armada. Piraku atuh teu kaangkat sakitu-kitu acan mah euy. Sabab incu dewek mau ngapoe sepore isuk-isuk teh. Ngam ka ditu jang teu lah. Teh mal Aki Dasim asa reueus harita teh para mitra. Harita jang armada teh hareup bari ngemprit manggul kai juar mangkaning rada nanya. Ngaso heula ngaso.
Para mitra kaum dangu sakumaha nu kauninga harita armada ti hareup meni ngemprid manggul kai juar mangkaning jalan radananya Caca Karim anu lengoh meni ngalenghoy teu sabaralila jang armada pangheulana geus tepi ka imah. Harita teh para mitra gubrag kai digubragkeun di pompok imah atuh Nini Sarni norojo sarta nanyakeun. Naon ngagubrag teh si Jalu meni euneur? Disangka ku Nini mah tangkal kalapa anu dipipirungkad. Nini meni ngalenya geuwas ieu teh. Ieu ni kai juar kai nuar ti kebon kang ngagentos darurung ti nu ti pabon. Teh majang armada bari ngalungkeun baju kana luhur babalean di tepas. La ilaha illallah. Kai sagede kitu dipanggul ku sorangan kujang. Nah ya kula lawara teuing barang bawa teh. Aki-akina deui atuh. Ai barang ditah ka budak teh mah ditu jeung adeuh. Kumaha lamun ceung cangkeng ngapotong atawa tulang tak-takna semplak. Cek Nini Sarni keheul kanu jadi salaki. Parang Aki Dasim norojo. Nyari ngomong naon si Sarni? Kadelin aku kami di kajauhan ngecuis wae. Nyaneh teh jeung adeuh barang ditah ka budak teh. Kai sakitu badag jeung panjangna ngadoh ditah dipanggul ku si Kujang. Kumaha lamun ceung cangkeng potong atawa tak-takna semplak. Si Kujang deui dadaek kanan we. Antep sing dipanggul ku si Aki. Tuman. Kun bae hitung-hitung sebornya Jalu. Tembal Aki Dasim bari ngalacat ungah ka tepas. Hitung-hitung seborna naon geus potong cangkeng mas ya. Moal karasa kumanehna deuleu. Ya moalnya atuh. Kai dina tak-tak anu potong cangkeng kawas nu lieur sia malah. Abongna geus jadi kabiasaan majus bujur bari bareum teh nya. Bareum beungeut deuleu. Ai nu bajusna bujur ai bareum teh beungeut. Temal Aki Dasim tuluy ka jero dituturkeun ku jang armada. Bari dibubuligir. Upi Mang Karim teh sinang laki cek jang armada bari nyicikeun cai tina teko kana cangkir reseng leutik. Teu diajakan nyimpang itu daekeun cenah. Rek tuluy ngari cenah ngomongna teh kitu. Mana ke jodoh ini lain buru-buru turunkeun sia kainya. Kami geus lapar ya. Mun geus asa lempet kieu ye pejit. Cek Aki Dasim gek diuk dina palupuh di dapur. Teu disamakan-samakan acan. Gero Nini Sarni ngageroan nyikul sum indungna armada nu keur moekeun ka kicimpring tina luhureun setenteng di dapur. Mangga urang teraskeun enjing para mitra sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta Jawara Gunung Manggayang.